sarua apa nages aya ukuran malahan mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun polana kanenengkeun tah nu eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan sahanya nu pantes sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu kacampurkeun sakapeung mah sok eunaheun mun majar alus gawena halus tambah teu musingkeun meuning ngepas karasana moal aya nu sarua apa nages aya ukuran malahan mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun oke mangga mah polana kanenengkeun ah nu eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan sawana ngaranna mah sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu pacampur Kang ulah dididikan atuh dipacampur akang mah iya atuh da teu paru atuh kabutan ieu kieu nya ukuran neneng gitu nu batu oh jadi pisahkeun Iya, antara pisahkeun. ieu ge kanu pamegecing lalaki tadi pisahkeun lagi bisa oke eta nya istri sareng pameget kitu ieu mah sok beri amok pisan polit gitu si akang mah sok sarua wae sakapeung mah sok ngeunaheun mun majar alus gawena tambah teu musingkeun meuning ngepas karasana moal aya nu sarua apa nages aya ukuran malahan mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun sok geura beberes abeh polana kanenengkeun tah eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan saha edik itu sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu pacampur sakapeung mah sok ngeunaheun mun majar alus gawena rapih buatan tambah teu musingkeun meuning ngepas karasana moal aya nu sarua apa nages aya ukuran malahan mah dibedakeun teu kawas keur jualan cik atuh kadiekeun hup hup polana kanenengkeun tah nu eta pisahkeun sangkan teu kacampurkeun keun arek dingarangan saha atuh sangkan gampang neangan kadinya diatur sangkan teu pacampur nya tadi atuh pisah-pisah kantos dibunuhkeun ayeuna kalimiangkeun atuh sok ayeuna dek timiangkeun ka mana tah eta soek keneh tah Kang mana ada sakitu atuh ieu mah kudu apik wae pokona ieu asa rapi we soek seeutik bekeun ayeuna aya urang aputih we atuh teu kudu loba dongeng atuh nya sok sok Kang oh soek sakieu mah atuh da wajar we da kudu pantes atuh Kang sakapeung mah sok ngeunaheun mun majar alus gawena tambah teu
geus aya ukuran malahan nama dibedakeun teu kawas keur jualan.